Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Yang menjawab salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dijembarkeun berkah rezeki amin. Cing laloba duitna amin. Hasil maksad amin. Ya Rabbal. Ceuk kakuping anu di ditu ceuk. Kakuping ceuk. Caina aya caina. Cau. Tak aya dibagikeun. Ngan kade me HP tong kade. Ieu teh berkah roja. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu linuriyahu min ayatil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ija ba'da ila sidratil muntaha. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Allah. Halo, kok ditawa ya? Baca kusanayana. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil Islam bimanzilati syar'i fil badan. Wa qala aidan inna ar-rajul yudhilul jasad wa inna syarban yudhilul qalb wa inna ramadan yudhilul ruh. Adratul fuqara pembawa acara pengarsa Kang Agus Oha. Anu mudah-mudahan mantena acara kabulpi heula. Mantena panjang yuswana ega digaduhkeun jodohna. Amin. Oh gitu. Ha sok ngopi heula. Ngopi heula. Terasa sok sampai dengan alhamdulillah. Aja milu iuran teu tapi aya snack aya opieun alhamdulillah. Itulah berkah rojab. Alhamdulillah. Anu kusimkureun di hormat pengarsana pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwar Kang Asel Santri Istiwa Pak Iwan Setiawan MPD, mudah-mudahan mantena selalu diberkahkan rezekinya panjang yuswa. Amin. Ya Rabbal alamin. Adratul Muqarrab sesepuh Pondok Pesantren Al Munawwar apa oke sareng Umi Mahaji, kita doakan selalu mudah-mudahan beliau disehatkan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seterusnya anu kusimkuring dihormat aparatur pemerintahan kampung naon ieu? Kampung Ciluncang.
Desa Cimerang Kabupaten Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Negara Republik Benua Tok Parimoloto buat Asia ini buat Asia Parimoloto. Tentunya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikabul semua maksud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kadesna ya, Bapak Kadesna, Ibu RW aya. Mana Bu RW? Ibu RT kabur. Oh di dapur. Oh tuh sesekar RW nya buyek we gitu ke ibuhan aja. Alhamdulillah. Bu RT na aya. Mana Bu RT na? Pak RT na aya. Oh oke. Wah geus digantung-gantung gitu. Ngan seunang cenah eta can bubar. Kag dikirakan dengan efekna kan? Dikirakan sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mangga urang sadayana panjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dina wangi ieu urang sadayana hadir di tempat yang penuh ku kabarokan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang sadayana jadi termasuk anu pandai bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seimas salajeng salawat terus salam kita tetap dilipatkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargana, para sahabatna, para ulama ju'amatu ka urang sadaya muslim anu terakhir. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatna. Amin ya rabbal alamin. Bubur kacang di wijena di ade, bubur kacang di wijena atuh catang-catang di dudutan, jauh-jauh ke pengajian, datang-datang bernunutan, datang-datang bernunutan, datang-datang bernunutan, datang-datang bernunutan, datang-datang bernunutan. Unggal sonten dijajah paitna kabina-bina abah, paitna kabina bina. Unggal sonten dijajahmu, unggal sonten ya ilmu. Sanajan kana negeri Cina eta sanajan kana negeri Cina ulang bosan ieu
Ibu-ibu cikgu tiasa temu siji dua tilu robe. Cicingana barudak cicingana. Cing atuh kawas na TikTok we kawas na TikTok. Secara apa? Batu dina. Aya gitu aya. Aya gitu. Kan kurang ewanaka. Sekali di kompak sadaya biarpun hujan tapi insyaallah hujan bareng-bareng. Moal wakaul sadaacan beres ditutup kudu sing sajal nuwi sadaacan ditutup kudu maka bakal mau dosa-dosa anu aya di tempat ieu. Siap tak? Insyaallah dina dicegap cum. Hope. Cum. Tapi biar kompak siap. Salawat ini mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, tetap semangat Bu. Ibu hadir ke tempat ieu teh menuju tempat anu pinuh ku ridho Allah, aslina pinuh ku keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sabab insyaallah ibu angkat ka dieu teh niatan bade tolak ilmu, bade tiasa bade mau. Yang penting hadir ke tempat ilmu. Fahuwa fisabilillah, kita sami sinarang perang jihad di jalan Allah. Kudu ke Palestina, ke tempat pengajian, ke tempat majelis taklim di mana aya pawasan kudu diundang hadir ke tempat. Tepuk tangan buat ibu semuanya jamaah Ciluca. Sok sanajan hujan ieu biasa mau yakin orang geus beureum bener. Garasa kantenan hujan kieu tiris Bapak. Hujan kieu mah ya Allah kantenan anu gaduh haca sineron. Aya nu gaduh haca sineron. Luka cinta. Hah? Heuh aya mah luka cinta da kami mah naik ranjang mah atos. Nah hari apa osok sekali-kali. Ngan bapakna untung. Nya keur lalaki untung tak daya pensi rumah ayam sih bahaya kieu ya pujianan. Ulang sok salat di imam. Musri ulang sok salat di imam. Turunkeun wasema ulang sok salat di imam. Pribumi atawa sema ulang sholat di imam kecuali ayah Persib mah. Lamun ayah Persib darah
gitu. Si Uwa gitu. Masalli mubarak. Masalli mubarak. Anai teraskan ilahi Rabbi anta mansur. Angkat tangannya semua. Wa ridhaka tubi atis ilahi Rabbi anta wa ridhaka tubi
ningal pamanten para kiai kantenan sasalaman tasopau salaman sareng para ulama para ustaz warisatul anbiya para warisan nabi dina saban saja insyaallah dipika cinta ku saha ku Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah toko sen-sen matang jangan eta kene diganti ngaji cerita kulu eta baca diganti kulu udah ganjaran etanya ini sana ieu teh ibu teh mangrupikeun perang jihad dan atuh kas kesel cangkeun nyari anu beda jeung joget beda jeung joget dangdut apa gila aing ngaji mah kieu we malah larasa masuk bahasa di Bubari atuh kita tokoh kabubar mencari dakwih saling kembali atau dah ibu meni wayang kita nonton tim men aya nu ieu poe guru dicak lah cak modal anu geunama wayang kita nyonyo kan kancing saling alawas aja ramana mata karaream lagi teh gede ganjaran nanti jalan ka surga mah harares ya dek arti dek moal anu urangkeun saha dek ajengan ti luar dek ajengan kuku yang penting mah kitu dek ajengan puas dek ajengan sompet dek asep kupara guru pada saha wae yang penting hadir ka tempat aku capek diri turun itu bisa nyang cek sare bisa nyang pek yang punya itu bisa sare cek sare bisa sare tempat ngaji je turun teh je sare di desa ngan abi mi HP panitia hiji nya HP ketuana tong sare bingung mah haji mungkin abi pas di kasaguli ketua panitiana milu beureuh ari abi dipanggil ka saha abi teh jeuh begitu baru kitu luar dieu ke ketuana pamit ka saha masalli mubalik ieu teh urang alhamdulillah lebet kana sasih naon sasih yang harus perbanyak istighfar mana itu maras pak, halo, ayo rona naon pakungan tahu nanti diperingati rojak, ngan duka dugi karena tahun payung kante, yang mudah-mudahan padugi ka akhir tahun ke tahun ke amin ya Allah ya Rabbal, pak, halo, araya, rona naon, rorono, bu. Rokna naon rokna tuluykeun ieu teh tuluykeun oh jadi rokna teh kahilapan aijana naon teh jajan rokna teh Ali pantes sampean mun ngomong teh jajan we geun bae yang penting mah ya ngomong teh alhamdulillah datang ka Bandungan di dia bring itu daftar 15 orang awal aya sakuna aya di daya aya sakuna di daya oh 15 daftar kana 15 kurang istri mah pancet di kaya ge genep tapi kaya dicari kalau pada ada ukur pada dokon di mana anu bertahan kan hiji Ali hubungan kuning
uyuna. Abah pas kawartos aya aku sareng Pak Asuh begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calik minum ke rumah. Assalamualaikum. Aduh sakit. Al-Munawar. Oh, tepuk tangan buat Sesri Al-Munawar. Alamat. Badai ka mana aja? Kok kieu, Pak? Naon? Kieu. Abdi pada izin muin tapi keke ka dieu deui. Dek ka mana? Dek kuwi heula sareng saduaan. Isuk ge Sabtu kuwi. Kan abdi teh ngajar Qori ieu teh punten teh. Bisi aya deui aya Qori sagede-gedekeun bahan dasar we. Teu diizinan ku Pak Asep. Halo. Mama saha deh eta? Om teruskan. Ya cerita santri heula aya nemrong. Ka mana ceuk? Nya naon ka warung udah tutup. Oh, bade ngopi. Waduh. Tapi ka mana ge teh? Oh, teu diizinan. Mohon mangga atuh Pak teu diwidian. Mohon eta rapuhna. Mohon Pak teu diwidian mohon. Ini teman keduaan. Pak Asuh ka sahabat ka mana? Si ibuna sahabat ka mana? Abi ngintip di palingnya ya budak-budak makan. Teu kungsi ditinggal di ulah. Belas. Bebeja ka kolotna. Nah cek wi tak aduh aya teh budak saha teh. Halo, aya mana di daya? Bapana aya di dieu. Oh cenah ka dieu deui. Halo, Pak. Nyesa alhamdulillah di masjid alhamdulillah. Duka 7 deket bae, teu betah makan bayar penting mas sekolah di dieu. Sorok 40. Oh 10. Sok we teh yang penting mah ngaji ka dieu teu ngomong ge ya mun bisa mah ya usahakan rokok bareng Irsa tong bisik siap detek ngomong sudah udah gitu ngan urukan pokolotna betul apa benul apa benul ya dititipkan kurang kali teh kade bukan hanya orang tua guru di sekolah tanggung jawab tapi tanggung jawab orang tua ya abdi punten abdi pondok pesantren Al-Falah aya RA FI MTS SMA di sakuring kerbet nanyakeun ngabejakeun santrina aya santri nu sekolah aya ngan kebanyakan da arab ngomong sieun budu sieun caca sieun naon cenah sieun budu padahal budu lain santri unggul aya mah oh budu sok percaya sok aya nu budu tidak aya. Bapak masyarakat kembali. Ayeuna sudah terganggu ku zaman modern, era globalisasi dan era digitalisasi. Zaman apa? Aya jalan bawor, berangkat ke sekolah ke bapana terus peta jatah bubadan. Ka sekolah tetap meeting ka nyaho-nyaho di Kota Baru. Aya nu kitu budak saya momotoran budak FIS SMA dia abdi motor king satu motor king dia mahal juga apa murah akhirnya 20 juta motor king di Kota Baru. Begitu mau berkabowoh tinggi SMA mana ke tinggi Cikane tinggi Padahal kita budak disusun ke mana budak api di budak guslu kan disolokan gubrak main gua cilaka teh pantau jadi intinya kumaha pantau kurang kali teh pantau ke sekolah minimal aya
budak aya nama tinggi kolotna sareng dan ngomong APW ngarariung tapi ngobrol teh kayu teh ka Jakarta, Thailand, Kalimantan. Arwah aja gini betul. Nah, berkah rojak. Mudah-mudahan parutra ibu jadi putra nu soleh solehan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tua nangge soleh solehan. Amin. Kuatkeun iman getol ibadah. Amin ya rabbal alamin. Apa loba dosa siksa jelema anu teu boga dosa da urang mah jelema biasa betul. Ketika orang dosa sok istighfar rahmatullah rohna teh mak kemana cen? Oh jajan kelas hiji tuluy ieu teh rohna naon cenah rahmatullah rohna naon rahmatullah ieu teh bulan rahmatullah percaya kana ganjaranna percaya yakin percaya ku berkah rojak ku ganjaran berlipat-lipat di bulan rojak sedekah ibadah kasayang yakin teu aja jangan atuh yakin teu lamun teu yakin maot ti heula insyaallah maot ti heula oh geuning kieu ganjaran teh alhamdulillah bade maot ti heula rahmat ti Allah kasih sayang ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah geretekeun ajengan tos cakar. Kaduana jubul ibadah. Pirang-pirang dosa ye ahli yakin ye. Urang selaku jalma dosa da jalma mah manusia mah tempat kaluputan beresna. Jalma mah tempat kaluputan cu. Anu bener terus eta lain mah. Anu salah terus eta jalma mah tempat salah tempat bener nya eta manusia teh maka kepirang-pirang dosa ieu anu dialami ku urang ayeuna istighfar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal tina naon dosa anu diperbuat ku urang. Amin ya Allah ya rabbal ngomongkeun batur salaki nyerikeun kaca kabojo bojo nganyerikeun kaca roge aya teh kitu sidik caroge teh mah yang kopi kokot we sorangan aya kitu aya siapa mancing we aya pagawe teh mancing aya mantau aya pergi ke kopi mere duit teu kan 5.000 aya nu mancing gede aya nu sok mancing gede aya Ece berarti eleh kuku kumul aja teh. Kumaha eleh kuku kumul? Hah? Kuku nu molong kuku kumul mati esuk tepi ka sore teh kelau. Nah begitu kita 5 menit acar begitu ngarenet ka ece. Jual ngabalieur. Tah berarti kemah kumaha carana baca ece kawas kuku kumul heuh pas kuku kumul esuk baca ece. Daek aya kuku kumul. Masuk di wasali kemari terus singkat babana rojak babana naon birullah kealusan Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju melaksanakan dosa insyaallah ke pangampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal. Terus atuh kumaha urang hikmah tina rojak sikuring urang nyaritakeun ti mimpi Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha naik gunung Kanjeng Nabi terus dianyakeun oh tina mangih kejadian-kejadian yang luar biasa mangih kejadian yang luar biasa keutama naon aya jelema ayo kada harang pake aya jelema ayo ajaran ya Jibril ajaran pake jelema sedangkan Allah di ayat ieu jelema kaya mayar Jakarta Ramayar naon cenah angkat deh Nabi Muhammad bicara ke malaikat Jibril aya jalma gedor-gedorkeun sirahna anu ngegedor-gedor masakana benturkeun acur halus benturkeun saha
nanti kan seperti itu. Betul. Sombong ku naon ilmu, sombong ku harta, sombong ku pejabat. Abang kena jadi RT, jadi RW, jadi kelurah, jadi bupati, jadi gubernur, jadi ustaz. Abang kena jadi jelema beunghar, kabar sameunana. Abang kena jadi jelema kasep, kabojona sangat. Betul. Abang kena gelis sarua. Terus gelisna lamun istri popolotot kasarogena terus gelisna bukan buat ibu sadaya. Terus kasepna lamun sabuk caroge coba cabok ka istrina nganyelikeun hate ka istrina. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Weh! Masori babare. Sok ayeuna mah meureun tingkatkeun naon katakwaan. Tingkatkeun katakwaan Allah. Anu tara berjamaah yuk berjamaah. Anu tara rotinan yuk rotin. Anu tara syahdiah yuk syahdiah. Oh hese pengajian teh betul karena keluar seperti itu. Betul apa betul? Hayong lagu romana teh. Hayong lagu romana. Jika laga, bagus. Kehilangan tongkatku. Jadi kita itu adalah sebagai manusia, betul. Halo, kita sebagai manusia biasa. Insyaallah kita sampai nunggu betul. Alhamdulillah. Jadi siap kita untuk mengisi rotinanku. Siap rajin ke rotinan siap. Tekuru dipaksa sok syariat arasok kaditara. Pengajian di RW 11 masuk tara. Pengajian di RW 10 masuk tara. Betul apa betul? Yang melungkeun anu tak kamari-kamari yang penting di ayeuna kapayun jeung gentol pangaji. Teu kudu bisa yang penting abanu kehilangan tongkat. Yang penting jangan tanya bagai diriku. Anjir aya kita tanya kieu. Roma irama aya nu goreng ka urang roma irama. Aya nu goreng ka urang. Ngomongkeun ka roma irama. Nganyarikeun hati roma irama banget. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bisa orang itu diampuni Allah. Assalamualaikum. Dan kekau aya nu ngaliwat apa itu apakah itu rika? Internal closing. Internal opening. Bisa dibaca kembali. Satu lagi ini mah request. Kan bae da urang mudah-mudahan sing jadi ganjaran we da urang kudu bahagia betul. Kita harus bahagia. Ada yang request kepada saya. Ini dari mana ini? Ini saya yang request dulu. Ada lagu kehilangan. Kan bae tadi ngajina ayeuna nyebut. Takil ulah nyebut. Ajengan edan ka abdi ayo. Baik. Kesumayan 100.000 aja ayo. Ha berarti dibere ku abdi ku pasal macet. Teu geus lumayan 100.000 canti mah haji, canti apa? Canti orang Cibaca. Alhamdulillah. Ada lagu kehilangan. Bu, tahu kehilangan bu. Cing jawab atuh. Cek. Kata kakek. Urus. Bapak tahu kehilangan pak. Pak, aduh kalau sudah kehilangan itu mewek. Baik itu istri kita sudah menghilang ataupun suami kita sudah menghilang. Keur aya mah aya we digagawe ka. Teh ora. Eta keur ngomong ene. Keur aya mah mun di hari-hari itu ngomong saeutik disentap. Nah. Cici. Jadi geus bonge. Aya nu kitu ku faktor usia sini tiada usah kieu penyakit penyakit we teh lalu. Jadi saroge teh teu kumaha jol jerewetan. Aya nu kitu ka salaki. Tapi ka salaki teh meuni beugeuh. Tapi ka salaki teh mangga kos Pak Agus awak. Ada main macam gaul. Pegang teh ka bogohna teh tarima wae kulakuan. Alam ka main nazir
salli wa sallim wa barik. Mau lagu kehilangan mau. Bapak ceramah teh. Kita teh di kajam sabaraha ieu teh ieu kitu turun aya terus ka dia atas ka dia. Terus ka dia Gus. Siap po. Siap kita ngamumulai. Ngamumulai naon? Ulah sampai kagak geus kehilangan mewek. Ya Allah geus nyeri hati. Geus teu kalau optik tinggal maot. Tinggal maot 7 poe cerik di makam. Bapak. Mama istilah di payun maut mama can 7 poe geus kawin deui. Wah. Alhamdulillah barik. Wassallallahu barik. Jadi Rajab teh cenah naon artina teh rahmatul. Jana naon juhul ada. Juhul ada. Ba'na naon birrullah. Halusan kasayang Allah kebaikan Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi bulan Rajab teh kebar naon kesempatan orang membersihkan naon cenah tadi. Jasad urang. Bulan Sopan keur membersihkan hati urang. Hati urang nu tadina loba panyakitan, penyakit iri, dengki, jahil, kanyaya, ruwet, makin sangarupana piceun. Insya Allah mudah-mudahan urang didugikeun kana sasi Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, dina sasi Rajab ieu mangga urang sadayana tah aya amalanana awaskeun shalawat Rajab eta. Insyaallah aya berkahna, aya manualna, aya syafaatna dina eta doa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad kurang sadayana insyaallah tiap tahun diperingati. Jadi intina mah abdi teu nyaritakeun eta hikmahna urang pergian kaimanan salat 5 waktu insya Allah. Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena berjamaah sok piluhan masjidna insya Allah. Sakitu painten sing kuring ini panjang papanya insyaallah ajengan hiji di perjalanan angkosane di sadugina. Upami sadugi angkosane di dia. Mangga apa naik tadi urang mahalul kiam. Jadi siap kita perjalanan urang ayeuna diisi dengan penuh kebaikan belum? Betul. Siap nu tadina karamatinan siap ngawas. Ieu teh bulan sahriahan, kawasan sahriahan ngahaja bulan Rajab itu. Ngahaja di wayah ieu. Insya Allah berarti tiap sasi tiap doana mungkin sikuring anjing di Jati di Pondok Pesantren Amalan Jati Saguling ngayakeun Isra wal Mi'raj insyaallah kiaina aya genep. Insyaallah kiaina aya genep, mudah-mudahan aya rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal. Berikut guru urang sadayana Bapak asli kan itu insyaallah anjeunna ngisi di ditu mudah-mudahan kaberkahan urang sadayana. Amin. Kasepuhan guru-guru panjenengan para kiai cing sarahat sadayana. Amin.